eh cacing kalung si belagu lain aduh siapa jing di merjaan teh cacing kalung lamun tipes ku cacing kalung di mana saya teh gering ku ora kobra jing tak jing saha aja Asia kobra datang ratang ngademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana jangan kasih apa ngabaktos Gusti moga tapi kalian kapigahan Gusti. Oh siap kumaha ngomong tadi gancang-gancang teuing. Supados tereng Gusti. Tereng naon? Tereng gajihan. Ono sia teh. Calukan batur-batur. Oke, Bos. Sia mohon mangga parantos kempel di pengkesap penggeren alus. Geus di mana maneh? Parantos beresna lektor. Gus beres na rektor, sumohon Gusti abdi teh daena mah kana pertanian abdi teh kunaon? Oh alus kudu kitu. Jadi beres na rektor, mohon mung aya kajantenan saeutik. Kajadian naon? Nojo abdi na rektor teh nabrak budak Gusti. Aisyah kumaha rektor nabrak budak? Apaan rektor mah di sawah, mun abdi na rektor di jalan. Nabrak budak, nabrak benteng ongko. Da abdi mah eta teh traktor teh dimodifikasi. Nya abdi mah traktor teh di tengah jalan Gusti atuh. Standing-standingkeun ku abdi mah traktor teh. Dibobok. Nya dibobok knalpotna ge. Eta teh wah paberebetan knalpot teh Gusti. Da abdi mah ti dieu ti Garut ka Jogja naik traktor. Ka Jogja naik traktor semohon. Nepi dugi kaleles ge hancur. Naon traktorna tidinya mah kada beuse ka itu abdi Gusti goblok sia da eta traktor teh di bore up ku si abdi Gusti nya diresikeun kitu ku abdi digentos ku mesin air eking traktor teh semuhun medi sawah teh beberebetan teh siap traktor jeung si abdi mah dibalapkeun jeung muning modang mana kengeng muning Gusti ku leno-lenona nu mata ku abdi di bore up eta teh nya tina 20 cc ayeuna kantun 18 atau turun sumun abdi mah resep anu turun Gusti kitu Gusti standing oh nuhune aya kana pertanian sumohon abdi teh ene teh nuju pertanian di ieu teh mun kamari mah gagal panen abdi teh gagal panen sumohon sabaraha hektar? Wah, hektaran. Gagal panen kumaha? Kuberit, sanes. Banjir, sanes. Kulongsor, sanes. Kuhama, sanes. Da kunaon? Nya di ala we kudu bogana. Gagal. Jadi gagal gitu, lain gagal panen, gagal kehidupan sia mah. Mohon. Ari maneh melak pare naon? Abdi teh melak pare teh genep 4. Melak pare genep 4 mohon anu keluar tilu-tilu eta mah togel koplok sia teh mistik sia tah hilap eta bini pare teh di mistik ku abdi duh ampun nya oh halus kitu Gusti kunaon seuri tuh itu abdi teh ayeuna teh nuju ngawin-ngawinkeun peternakan ngawin-ngawinkeun peternakan semohon nya entok sareng meri pani sebat tongki halus itu Gusti abdi kamari nyobian kelenci sareng kangkung
Jadi naon? Jadi bayak ke kangkung lah dihakan. Setan. Anu saya pisan mah ngawinkeun ucing saya lauk mas. Gus. Pasti bayak ucingna eta lauk masna. Henteu Gusti. Teu saep da teu beukieun. Da bageuna hayam kampung. Iya. Ucing mana? Ucing anggora anu Haji Cacung dinya da. Iya gitu Gusti. Heeh. Calukan batur-batur saya mangga. Abdi teh anak teh nu nyumlah kitri. Kitri teh kitri kalapa anak ning disebut teh kitri. Jadi kalapa anak teh disebutna kitri. Nya lamun anak pamajikan batur disebutna anak tere teh. Apal enggak apa. Bisi teh apa. Nya upami aya anu leungit eta anak hilang nyaho. Gitu Gusti. Lamun aya anak ulin wae teh penting eta anak malam. Gus. Gitu Gusti. Upami anak abdi goreng patut. Cocok jeung beungeut sia mohon gitu bulan. Nya. Aduh abdi mah ya kumaha gitu Gusti abdi mah ini malah resep kana Batu Ali ini mah abdi teh. Eta resep Batu Ali mohon. Koreksi. Tadi mah kana ohen resep teh gitu kana panjawarnya nya kamari mah abdi ngajual batu abdu alhamdulillah Gusti kengeng 300 juta. Batu naon? Batu ginjal. Wah eta mah Gusti dioperasina ge luar biasa. Gus. Gitu Gusti. Gusti sok ada wajib. No, sanawar ke wajib. Upami Gusti serep wajib dodol jeung sajabana ulah hirap lamun ka Garut didinya aya toko disebutna Api Karasa. Api Karasa didinya mah sagala aya. Oleh-oleh didinya di Api Karasa segala aya. Wah, pokona mah tuangan anu hebat anu mararewah. Tapi hargana luar biasa mirah Gusti di Garut teh Api Karasa. Abdi kena sanuga-nuga duanya. Da abdi mah upami kadinya alhamdulillah kainnya teh dipasian wae dibere mohon ngan balikna dipenda. Gitu Gusti. Eta teh Api Karasa eta teh nu gaduhna teh Teh Ayu. Putrana Api Dedi. Nya. Gusti osok daging domba. Beuki. Bulan beuki. Loh, sami jeung abdi itu. Sugan rek mere henteu Gusti abdi menta. Gusti osok kana bubur sumsum. Bubur sumsum nya teu beuki sami jeung abdi di. Sami salira mah jeung dilanceung jeung abdi nya. Selera. Nu sami wae ge ye. Osok kana gurame nya beuki. Di mana mesenanya? Di Haji Cacuk gurame mah aya dinya Umi Mariam. Oh hebat nga ieu sop guramena Gusti. Hebat nya. Gusti osok nonton film. Film naon? Film si Rambo. Gusti, gas. Cuman Gusti meser pe obrolan mah nya. Calukan aja nu saja saya mangga Gusti. Gusti kantos umroh. Sia teh kumaha itu milih gitu pakai kantos geus. Duh, ajak abdi atuh. Abdi hayang umroh, hayang ngurulingan Ka'bah. Aya lebaran mudik teh Gusti. Mudik abdi mah henteu. Nah, da teu boga lemur. Katak di ditu we di abdi mah ngotong kowo gitu bulan. Hebat atuh. Aya Gusti pernah reuni. Reuni ngariung jeung urut babaturan. Tara nuhun atuh kitu mah. Sami abg tara. Ari Gusti osok modal ampiling sia goblok. Duh, aing nanya wae nah hanya hayang jadi wartawan tadina euy. Raya lu mundur mewiti di layang rana.
Moal balik anjing. Moal balik datang sieu mah moal balik anjing. Wah. Kacau anjing, kacau. Kacau kumaha Nya kumaha panyawa anjing budeg jelema teh. Aduh, si anjing juga teh moal ka dieu si goblok ya. aku datang Ku apa nepo jadwal mun si anjing teh. Tengah budeg dia tempo ku sia tempo geura. cikan Yang akan cuma pangabaktos Gusti diterima. Ma tuh cek aing oge anjing. Cek aing oge. Aduh, kumaha anjing. Kadengena naon si gobloknya aduh. Diterima dan diterima. Naonana tuh geuning cek aing oge. Aduh, oh nuhun atuh Gusti. Aya maneh? Sugan teh weuh maneh? Aduh, alhamdulillah. Damang. Cager, cager. Ulu. Sabaraha poe? Cager anjing lain sabaraha poe? Dulu itu panas tiris. Lain panas tiris anjing, cager. Allahu Akbar kade abis DBD. Ayeuna mah usum DBD. Nyaho anjing aing DBD teh. Nyaho is DBD. DBD teh demam berdarah. Nyaho aing ge eta teh tina reungit. Nyaho is reungit. Tina reungit. Di mana urusanana demam berdarah tina kuda anjing? Sanu ngomong kuda anjing? Aing nyaho tina reungit sia budeg. Is. Letik ning letik reungit teh letik. Nyaho eta mah kuda rengong. Eueuh sia teh beleguk aya reungit rengong. Kemana karep aya sia anjing aduh alah. Pembasia we anjing. Amin cing cager salilana. Didoakeun teu sangka maneh di mana dirawat. Eueuh nu gering. Uluh. Paingan atuh sia masalah. Di mana-mana GDPD dirawat di rumah sakit. Aisyah di rumah makan. Uyuhan teu genut. Wajah we anjing. Tak kitu mudah-mudahan cing sabar da jelema mah kitu heuy jeung deudeuh. Lamun keur gering bakal gering da jelema mah nya. Tuh geuning heueuh cuma heueuh geuning. Naon? Nyuhun. Tah kitu ngadoa. Naonana? Amin mudah-mudahan. Bulan? Tuh. Kumaha? Gitu. Lulus demam berdarah mah. Naon diimpus? Diimpus. Naonana? 3. Impusanana 3. Eta teh trombosit turun. Eta teh lamun 3 impusanana naon? Tah eta trombosit. Nu ngomong anjing. mual balik Tah sok lamun maneh aya ka kesel naon keun bae urang keun bae jadi pelampiasanna keun bae keun da urang jeung dininya teh siapa pahit sama manis mempeng sehat sok tonjokan batur mempeng sehat urang teh nya ngerido urang mah demi maneh kitu naonana wah eta mah beda deui eta mah lamun tipes mah cacing kalung anjing bener ngomong naon jijikana tipes ya anjing tah cacing kalung rasa cobaan lamun maneh ke sakali-kali lamun aya dulur semaneh saha wae lamun kena ku tipes cacing kalung cacing kalung si belagu lain aduh sia majing di mirjaan teh cacing kalung lamun tipes ku cacing kalung di mana sia teh gering ku ora kobra jing saha aja sia kobra ku kobra mah paeh kobra teh eta teh aya disebutna teh peurah lamun ceuk bahasa Indonesia mah berbisa denge berbisa tah kitu dengekeun naonana
Heeh. Hah? Tah lamun liper kututut. Nah, anjing balik ka baheula si anjing ye. Kana tutut aing nyaho anjing teh baheula ge kututut is tutut. Heh, nyaho aing kututut is tutut. Di mana liper kukuya? Saya teh ka mana karep tutut. Kabeda bulan? Semua tuh cek Gusti ge tutut. Semen benaunana. Semohon. Bulan? Insyaallah. Bulan? Yo, apa kada perobatan mah? Da abdi mah kapungkur kantos janten mantri. Mantri kapungkur mah di benaunana 2 tahun. Dan bulan? Di desa. Di desa alhamdulillah naonana. On henteu. Naon bulan? Kayak tuh hiji-hiji liar ya, nu nanya anjing. Diuk anjing. Hiji-hiji. Ulan teu ngomong. Hebat jelema ieu merhatikeun aing kabeh siapa?